Dahar nelpon wayah. Halo? Teh Eros, aya naon? Hah? Mitoha si Ece asup rumah sakit. Ya Allah. Nya ke Kobi dibejakeun ka Cepitri. Nya, Waalaikumsalam. Ya Allah, mitoha si Ece asup rumah sakit. Darahna tinggi deui. Bejaan heula ka Cepitri. Cek, geus sabaraha poe ieu ku Teh Haji ditempo. Ece tara ulin deui ka imah mitoha Ece. Alah, males Ceh Haji kudu datang-datang ka imahna. Isuk atawa engke lebaran urang moal bakal datang menta hampura ka imahna. Gelo Ceh mah konflik antara minantu jeung mitoha eta geus biasa. Sakabeh jelema anu pernah boga mitoha pasti pernah ngalaman. Tapi bukan berarti mitoha eta ku Ece dijadikeun musuh bubuyutan. Gitu-gitu oge eta kolot Ece nu leuwih ngora. Nya Ece lah nu datang ka imah mitoha pas lebaran engke. Menta hampura Ece ka mitoha Ece. Cek, tadi abi telepon ku Teh Eros. Cenah mah mitoha Ece asup ka rumah sakit. Nya terus kurang tadi kumahakeun. Nah, kan Ece minantuna. Nya dijenguk Cek, sakalian omongkeun ka salaki Ece. Lamun indungna asup ka rumah sakit. Alah, lain urusan urang eta mah. Antepkeun we sina tareh paeh. Engke kan urang menang warisan. Astagfirullahaladzim, memang minantu teu boga otak, teu boga adabnya Ceu. Naon maksud maneh Nis? Ngomong cigah kitu ka urang. Lamun Ece aya masalah jeung mitoha Ece, nya minimal Ece pura-pura panik saeutik mah. Dihareupeun urang-urang ieu henteu. Perang tangan oge ngadoakeun mitoha geura buru-buru tareh paeh. Dihareupeun urang ari Ece waras henteu. Heh Nis, maneh teh nyaho? Rasa nyeri hate urang teh cigah kumaha kumanehna? Nya abi nyaho. Ece aya masalah jeung mitoha Ece. Tapi bukan berarti eta bibir Ece eta malah gancang ngadoakeun mitoha Ece tareh paeh. Andaikeun di dunia ieu eueuh mitoha Ece, moal aya oge salaki Ece. Ku abi dibere nyaho nya Ceu. Geus kitu kan Ece boga indung. Indung Ece oge boga minantu. Lamun seandaina indung Ece didoakeun tareh paeh ku ipar Ece, ya kumaha perasaan Ece? Alah, maneh mah cuma jelema lain. Nyaho naon maneh? Dengekeun Ceu. Saalus-alusna jelema pasti aya gorengna. Jeung sagoreng-gorengna jelema pasti aya alusna. Jadi lamun Ece ngomong 100% mitoha Ece jahat, terpercaya abi mah pasti aya sisi bageurna. Cuma Ece sebagai minantu teu pernah bersyukur. Emang mitoha urang mah eueuh sisi baikna. Emang pantes kan digitukeun? Yakin Ece lamun eueuh sisi baikna, mana mungkin manehna mere restu ka anakna kawin jeung jelema cigah Ece. Meureun mun manehna teu ngarestuan, Ece moal bakal kawin jeung anakna. Abi mere nyaho nya Ceu. Setiap jelema aya masana. Jeung setiap perbuatan aya balesanna. Ece poe ayeuna posisina jadi minantu, tapi tungguan 5 tahun deui. Posisi Ece lain minantu deui, tapi jadi mitoha. Ece cigah kitu ka mitoha Ece. Yakin Ceu lain teu mungkin. Isuk Ece boga minantu nu kitu oge. Minantu Ece ka Ece.